Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten patepan deui sareng api latipat simkuring bade ngawartakeun ngeunaan tomat momotaro dibudayakeun di Lembang. Tomat teh beda-beda tuh ya rupana. Disagedengeun tomat nu ilaha dijual di pasar tradisional. Kiwari aya tomat nu beda teh nyaeta tomat momotaro. Hargana kawilang mahal eta tomat teh dibudidayakeun ku patani Lembang. Tu di erong bogana pangaji anu mahal. Tomat teh salah sahiji bumbuahan nu ilaha dijadikeun sayuran atawa sambeleun. Sakapeung tomat ge ilaha dikonsumsi langsung pikeun dibilas satu tas dahar. Hargana kabilang murah, bisa dibeli di pasar tradisional. Kiwari aya tomat hasil tina budidaya anyar, ngaranna tomat momotaro. Petani di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kiwari keur ceuya ngabudidayakeun tomat momotaro. Eta tomat momotaro teh mibanda pangaji anu kawilang mahal. Batan tomat lokal lantaran kualitasna punjul. Di leuleuk Lembang, tomat momotaro bisa tumuwuh kalawan hade. Samalah hasilna bisa dipanen 3 kali dina jero saminggu. Bareng mangsana panen, mupu tomat momotaro teh teu bisa sagawaya. Kudu luyu kana aturan, sangkan bisa awet tur pangajina bisa tetep punjul. Tina ngaranna geus bisa kataksir ya tomat momotaro teh lain asli tomat ti urang. Tapi di Jepang, tumuwuhna tomat momotaro kawilang langka di Indonesia. Lantaran kudu ngaluyukeun jeung hawa katut lingkungan di Indonesia. Pon kitu deui dina ngurusna, leuwih bangga batan tomat nu ilaha aya di urang. Mata moal aneh, upama harga eta tomat teh kawilang mahal, eta teh dibreukeun ku salah saurang patani tomat momotaro di Lembang. Upama dibandingkeun jeung tomat anu hilar teh, momotaro katangan beda boh tina wanguna boh tina rasana. Pon kitu deui hargana, harga tomat momotaro jauh lebih mahal batan tomat sejena. Harga tomat momotaro bisa tepi ka 20.000 dina sakilo. Eta tomat teh rea dijual di supermarket di Jawa Barat. Sakitu wae warta ti simkuring mugia bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.